Kapan opik bos hayam apa opik kita aduh menuntas panai sudah hayam aduh jungjung toba pribadi cek kepayun ibu RW nu mana cenah bu RW sudah tobat anu asli salah jeung na cenah anu mana teh cenah asli teh cenah wa ceuk mika emah miara kabudayaan geus ngajadi kewajiban putra Sunda ngajagatur ngamumule urang salah hau seni Sunda apana ujai Haji Karwita anu mulya salajengna hayu rampa saluyu tursa uyuna kesenian ngajadi ciri Bapak Letnan teh apa eta teh nu kapungkur gulem mumule mulyana bangsa pangarsa Bapak Letnan Nodi saukurma toba ku harkat seniman dah ieu lagu teh tala aheun di tenan kumanda salajengna Kapten di deui ngedalkeun gerentes hate atuh ngabogaan cita-cita can laksana sabar we sabar insyaallah sabar maksud hoyong ngajungjung seni pribadi seni Sunda anu asli tos ngajadi kewajiban putra Sunda salajengna ngagem pancen
mumule seni Sunda anu mulya tobat hayu rampak saluyu tur sauyuna kesenian asusi AR bajidor orang asusi AR lah ya bu untuk boleh ngiri kemana-mana ke asusi AR mulia na bangsa boleh Satya kemana-mana saukur mah geningan ku harkat seniman kapayo da asusi AR kudu percetakan Sumedang ka Parung ka Ujung Jaya asusi deui sumanget urang berjuang ngabelaan keluarga tobat ari ti Subang mah ka Kalijati gula jeung sumping aya jena sadaya dah ka Kalen ka Pasir Bungur ari seniman mah urang salah urang seniman anu sajati seniman anu sajati hirupna tarata kabur pasresan odi paletan odi tarata ka alah tarata kabur